Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng santen. Di dia urang bade mere nyaho keadaan di Ambon saentos gempa. BNPB mere nyaho korban maut nu kena gempa magnitudo nu kuatna 6,5 skala Richter nu aya di Ambon aya 80 urang. Gempa ieu ge nyebabkeun korban luka 150 orang. Nu geus ngungsi aya 115.290.000 kepala keluarga. Selang eta di Ambon ditetapkan status darurat. Maluku Tengah ge sarua dianggap status darurat. Loba kendaraan anu kalabur ka daerah dataran luhur. Wakil Ketua Komisi B berharap kepada masyarakat Kota Ambon harap tenang bahwa gempa 6,8 skala Richter itu tidak berpotensi tsunami. Saya berharap jangan panik dan jangan cemas. Ada Tuhan selalu memelihara kita. Terima kasih. Sebagian warga nu masih aya di pangkalan ojek nungguan kaayaan aman, karak maranehna balik ka imahna.